Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa yustarotu sareng disyaratkeun naon antakuna kedah kabuktosan naon iqomatuha ngadegkeunana itu Jumat eta fi abniyatin tetep dina pirang-pirang bangunan ai manazilin tegesna pirang-pirang tempat yastautinu anu imah-imaha kana itu manazil saha al adadu bing bilangan al mu'tabaru anu diitung-itung itu adat sawaun sarua bae kanat naha kabuktosan itu manazil eta min hajarin tetep tina batu au tinin atawa tina letak au khosabin atawa tina kai min baladin anu tetep ti nagara au koryatin atawa ti kampung wala budak sareng teu meunang henteu eta misti wa antakuna sareng kedah kabuktosan naon al abniyatu pirang-pirang bangunanana eta mujtamiatan anu narima kumpul fil urfi ceuk urup fa ingkana tuluy lamun kabuktosan naon al abniyatu pirang-pirang bangunan eta mutafarriqotan anu narima pisah lam tasiha mangka henteu sah naon al jum'atu salat Jumat fiha dina itu abniyah bila khilafin kalawan henteu aya ihtilaf li anaha karana sanya na itu abniyah eta laesat sanes itu abniyah eta qaryatan qaryah kampung wayuroja'u sareng dibalikeun naon fil ijtimai narima kumpulna wa tafriki sareng narima pisahna ilal urfi kana urup wala yustarotu sareng teu disyaratkeun naon iqomatuha ngadegkeunana itu Jumat fi masjidin di jero masjid au kinin atawa dinu iuh balia juju balik ta meunang itu iqomah fi fadhoin di lapangan ma'dudin anu diitung-itung itu fadho min hitotil baladi nu aya di wilayah kota wa amal maudhi'u sareng anapun ari tempat al khoriju anu kaluar itu maude an hitotiha tina wilayahna itu balad alladhi anu yutarokhosu dimurahkeun minhu tina itu ladi saha al musafiru jalma anu nyaba falaya juju mangka eta teu meunang naon iqomatuha ngadegkeunana itu Jumat fihi dina itu maude wa in toro'a sanajan datang naon in kito nyorangna itu maude anil imrona tina tanah rame afada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli wal jamaatu sareng ari berjamaah fil jumati dina salat Jumat eta fardu ainin fardu ain aedon deui alaman kajalma nawa anu nganiatan ieu man al iqomata kana mukim indahum sandingeunana itu mazkur ail mazkurina tegesna anu dicaritakeun kabeh arba'ata ayamin dina opat pirang-pirang poe sihahin anu weuteuh itu ayam lakin latan akidu tatapina henteu jadi naon al jum'atu salat Jumat bihi sabab itu man watasihu sareng sah itu Jumat minhu ti itu man wa pardu ainin sareng pardu ain aedon deui alaman kajalma balago anu tepi huka itu manaon nidaun adan sautun anu tarik itu nida ay adanu sahsi qawi ye sauti tegesna adana jalma anu tarik sorana min wakipin ti jalma anu cicing pitorpin dina tungtung tempat yali anu nyandi itu torob huka itu man la torpa akhorin lain tungtung tempat anu sejen
walawastol baladi sareng lain dina tengah-tengah negara min baladiha anu tetep ti lemur diadegeunana itu Jumat min mahalin tegesna tina tempat tukomu diadegeun pihi dina itu mahal naon al Jumatu salat Jumat wal mu'tabaru sareng ari anu diitung-itung eta sima'u wahidin ngadenge na hiji jalma faaksaro tuluy leuwih loba min dalikal mahali ti eta tempat bil kuwati kalawan seolah-olah labil fa'li lain ku sanyatana ma'a tidalis saotin sarta mejehna sorana wastiwa makani sareng rata na tempat wa adamil mani sareng henteu aya anu nyegah min hawain nyatana angin wasajarin sareng batu masalan umpamana walayu tabaru sareng henteu direken naon al-ulu luhur kaan kana sapertikeun lamun kabuktosan naon al mahalu tempatna eta ala alin tetep dina tempat anu luhur yasma'u anu nguping saha ahlu nidai ahli nida ahli adan li uluwihi karena luhurna itu mahal walau purido sareng lamun dikira-kirakeun itu nida ala mustawin tina tempat anu rata lam yasma'u mangka teu nguping itu ahlu lam talzam mangka teu wajib itu Jumat ka itu ahlu bihilapi aksihi kalawan perbeda sabalikna itu hukum aya patal zamu tegesna misti naon al Jumatu salat Jumat man kajalma dzukiro anu dicaritakeun itu man bihudurihi ku hadirna itu man ila baladin ka nagara ila baladil Jumati ka nagara diadegeunana salat Jumat pain sami'a tuluy lamun nguping ieu jalma annidaa kana adan min mahalaini tina dua tempat kuddima mangka diheulakeun naon al aksaru anu leuwih loba jam'an tina arah-arah jamaahna pal akrobu tuluy anu leuwih deukeut ilaihi ka ieu jalma hadza ari ieu kaol kuddimal aksar eta idalam yablug di mana-mana henteu tepi saha ahlu baladihi ahli nagara na ieu jalma arba'ina kana 40 jalma wa ila sareng lamun henteu idalam yablug lazimat mangka misti hum ka itu ahlu naon al Jumatu salat Jumat fi baladihi di nagara na eta jalma wayah rumu sareng haram alaihi ka ieu jalma naon ta'tiluhu ngosongkeunana ieu jalma min hatina itu Jumat wa in sollu sanajan salat ieu ahlu ha kana itu salat Jumat fi ghairihi dina salianti itu mahal apada maedah kendalika karena itu kaul saha As-Sarqawi Imam Sarqawi wasartuha sareng ari syaratna itu Jumat ay sartu sihatil Jumati tegesna syarat sahna salat Jumat eta arbaatun aya opat al awalu ari anu kahijina eta waktu duhri dina waktu salat lohor payustarotu mangka disyaratkeun naon at-taharrumu takbiratul ihram biha kana itu Jumat wahwa sareng ari itu waktu duhri eta bakin anu tetep bihae suyasa kalawan sakira-kira nyukupkeun itu waktu ha kana itu Jumat jami'uha tegesna kana sakabehna itu Jumat falau doko mangka lamun rupek itu waktu anha tina itu Jumat bi alam yabko ku secara henteu tetep minhu tina itu waktu naon ma perkara iasa anu mahi itu ma
khutbataini kana khutbah 2 wa rakaataini sareng kana 2 rakaat. Ahroma mangka takbiratul ihram saha al kaumu kaum bidzuhri kana salat lohor. Walau saku sareng lamun mang ieu kaum pi khurujil wakti dina kaluarna waktu ba'da ihramihim dina sabada takbiratul ihramna itu kaum atamu mangka nyampurnakeun ieu kaum hakana itu salat Jumatan kana salat Jumat. Wa ingkana sanajan kabuktosan itu sak eta manian anu nyegah minin kido iha min in kodiha tina jadina itu Jumat afada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli fi syarhil hidayatin nasih dina sarah kitab hidayatun nasih. Wa qala sareng ngadauh saha al-Husni Imam Husni walau kharaja sareng lamun kaluar naon al-waktu waktu wa huwa sareng ari itu kaum eta fiha tetep dina itu fiha eta tetep dina itu Jumat atamu mangka nyampurnakeun bae ieu kaum hakana itu Jumat duhron kana salat lohor. Wa in shollu sanajan salat ieu kaum rakaatan kana sarakaat pi waktin dina waktu salat lohor. Walau saku sareng lamun mang ieu kaum hal khoroja nah kaluar naon al waktu amla atawa henteu lam yasra'u mangka ulah ngamimitian ieu kaum pil Jumati dina salat Jumat wa shollu sareng salat ieu kaum duhron kana salat lohor. Naso mertelakeun alaihi kana itu shollu duhron saha as-Syafi'i Imam Syafi'i fil dina kitab al wasani wallahu a'lam bissawab.